Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya anu kusim kuring dipi hormat. Hapunten rada telat pisan. Margi versi tahu bulat. Ngadadak. Ngamartosanana tadi. Bapak ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Dina Al-Quran ayat 2 kecap kafah ya bu, diantawisna kecap naon? Kafah ya. Hubungan sareng dakwah Islam oge syariat Islam. Anu kahiji kecap kafah anu kaunggal dina surat Al-Baqarah ayat ke-208. Ayat 208 bu. Tadi diauskeun ayatna ku sim kuring. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Nusok dihartosan ya jalmi-jalmi anu ariman arasup aranjeun dina Islam teh sing kafah. Nah eta. Nah teras anu kadua kecap kafah anu kaunggal dina surat Saba surat ke-34 ayat ke-28. Nah janten ngapalkeun ayatna gampilnya bu. Lamun tadi surat Al-Baqarah ayat sabaraha 208 ya 208. Nah lamun surat Saba mah ayat 28. Nah dina surat Saba surat ke-34 ayat ke-28 Allah ngadauh wa ma arsalnaka jeung kami henteu ngutus anjeun Muhammad illa kecuali kafatal linnas. Nalika anjeun jadi rasul jadi utusan kami gaduh tugas nganepikeun ajaran Islam teh kafah pek tepikeun Islam teh sing kafah linnas keur sakumna umat manusia gitu. Tanaon bentenna kecap kafah nu aya dina surat Al-Baqarah ayat 208 sareng surat Saba ayat ke-28. Ta upami dina surat Al-Baqarah ayat ke-208 mah kecap kafah teh hubungan sareng pelaksanaan syariat Islam. Anapun dina surat Saba ayat ke-28 mah nya bu kecap kafah teh hubungan sareng kawajiban nganepikeun syariat Islam. Jadi upami dina surat Al-Baqarah mah kawajiban ngamalkeunana gitu. Ta upami surat Saba mah kawajiban pikeun nganepikeunana ka sakabeh manusia. Kafatal linnas gitu. Jadi surat Saba ayat ke-28 mah Pak kecap kafah teh bisa dihartosan universal. Kafah teh mun bahasa urang hartosan naon Bu? Menyeluruh naon deui? sakabehna sagemlengna sapuratina gitu.
Jadi mun kafah dina surat Sabama wa ma arsalnaka illa kafatan linas, jeung kami henteu ngutus anjeun Muhammad kecuali nalika anjeun jadi rasul teh wajib nganepikeun syariat kami kafatan linas, umum keur sakumna umat manusia. Nah ini universalitasnya dakwah Islam. Dina hartos Islam anu didugikeun ku Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir wajib ditepikeun teh pakasakabeh jalma. Taya anu ngabentenkeun Bapak Ibunya risalah misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para nabi para rasul sate acan anjeunna. Upami para nabi para rasul sate acan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika anjeunna gaduh kawajiban dakwah pikeun nganepikeun ajaran Allah teh cakupan dakwahnya tidak luas, bahkan terbatas, hanya berlaku untuk manusia-manusia yang hidup sejaman dengan para nabi itu saja. Nu dina Al-Qur'an disebatna kaumuhu, kaumna. Nah itu. Misalnya dina kisah Nabi Nuh Allah nguningakeun laqad arsalna nuhan ila qaumihi, teman kami geus ngutus Nuh ka saha? Ka kaumna. Naon maksudna? Nalika Nabi Nuh jadi rasulnya Bu, anjeunna gaduh kawajiban pikeun nganepikeun ajaran Allah, dakwah Islam, maka dakwah Nabi Nuh itu hanya berlaku untuk umatnya saja waktu itu. Teu berlaku Pak di luar kaum Nabi Nuh. Itu. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, emut nalika Ibrahim kantos nyarios ka ramana oge ka kaumna. Naon maksudna? Dakwah Nabi Ibrahim itu hanya berlaku untuk umatnya saja waktu itu, tidak berlaku di luar kaum Nabi Ibrahim. Sami Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa itu. Ketika mereka berkewajiban untuk menyampaikan dakwah Islam, maka tugasnya hanya untuk manusia-manusia yang sejaman dengan para nabi itu saja. Nalika aya nabi rasul diutus ku Allah nyapa di satu zaman, di satu masa, dalam satu periode itu bukan satu dua. Pan aya nyapa Bu? Nabi rasul anu diutus ku Allah dina hiji waktu teh sanes hiji dua nabi Pak, dina hiji waktu. Bahkan di satu tempat itu bukan satu nabi rasul saja. Komo nabi-nabi di zaman Bani Israel. Pa nabi rasul diutus ku Allah teh sabaraha hiji seueurna Bu? Nah, upami semuring sering nguningakeun, upami urang sok nguninga nya barudak ngapalkeun tuh jumlah nabi rasul teh aya 25. Pan eta mah nabi rasul anu ku Allah nami-namina sejarah hidupnya, sejarah dakwahnya ku Allah diterangkeun dina Quran. Aslina Pak Abunya Nabi Rasul numutkeun katerangan sahabat Abu Zar nu diutus ku Allah Nabi teh sampai 114.000. Dan kebanyakan para Nabi Rasul itu Bapak Ibu kapungkur diutus ku Allah di kalangan Bani Israel. Nah sampai orang Bani Israel mah Pak Allah ngutus Nabi ka hiji kaum, mun di urang mah kal hiji lemburna gitu, sanes hiji dua nepi ka kudu puluhan eta teh. Buktosna naon Pak? Dina tafsir Al-Munir diuningakeun nalika Allah nyebatkeun ciri katelengasanana urang Yahudi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haq, mereka bunuh para nabi itu tanpa hak Pak. Jadi orang Yahudi baheula apa orang-orang Bani Israel lamun tersepen ka nabi lain dengan sakadar teu didenge ajakanana gitu nya. Lain sakadar embung ngupingkeun ceramahna gitu urang. Lain sakadar teu datang teu hadir kana majelisna. Lain sakadar dibenci dipika keheul, lamun geus keheul teuing mah diparaehan Pak nabi teh. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi-nabi itu kalian dustakan gitu. Sebagian juga kalian bunuh. Itu kelakuan orang Bani Israel baheula. Nah pika dina hiji waktu pas sapoe orang Bani Israel bisa maehan nabi sampai belasan nabi Pak. Nah berarti lamun sapoe belasan nabi berarti nabi nu diutus ku Allah teh sanes hiji duanya Pak di hiji lemur teh bisa sampai puluhan. Termasuk Nabi Ibrahim kapungkur ya. Atanapi Nabi Musa nya, Pak Nabi Musa diutus ku Allah teh nyalira di sarangan ku saha?
sareng Nabi Harun. Teras Nabi Ibrahim diutus ku Allahnya nyareng waktosna apa sareng saha? Sareng Nabi Lot. Itu. Sareng Nabi Lot. Jadi lamun Nabi Musa disarangan sareng Nabi Harun, terus sajaman sareng Nabi Su'aib, terus Nabi Ibrahim sajaman sareng Nabi Lot. Nah, ketika Allah ngutus Nabi Musa nya disarangan ku Nabi Harun, terus sajaman sareng Nabi Su'aib. Nah, wilayah dakwahnya berbeda, Pak. Gitu. Sapertos Nabi Ibrahim nya sajaman sareng Nabi Lut diutus ku Allah, sasaran dakwahna benten. Nabi Ibrahim diutus ke kaumna, Nabi Lut diutus ke kaumna, beda wilayah dakwahna. Jadi moal pacorok kokot gitu. Mun bahasa urang mah nya Bu. Mun Nabi Ibrahim mah diutus ku Allah teh keur urang Ciamis nah gitu. Nabi Lut mah keur urang Tasik. Nah, ketika Allah mengutus nabi-nabi itu, mereka punya sasaran dakwah masing-masing. Nah, dakwah mereka tidak berlaku untuk umat-umat yang lain. Tak iya benten sareng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul, sanaos Rasul kapungkur lahirna di Mekah nya Bu. Terus Quran sebagai sumber ajaran Islam nu diwahyukeun ku Allah ka Nabi Muhammad teh berbahasa Arab, tapi dakwahna Nabi Muhammad tidak hanya berlaku ke orang-orang Arab bungkul. Ke para sahabat-sahabat nanu hirup sajaman sareng Nabi harita wungkul, tapi dakwah Nabi Muhammad luas cakupannya untuk seluruh umat manusia. Ta eta maksud wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Nah, ya dikiatkeun oge ku pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dina hadis riwayat Imam Bukhari Muslim nu katampi ti sahabat Jabir bin Abdillah. Rasul kantos nguningakeun kieu, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli, nabiyun ahadun min qabli." Kuring teh ku Allah dipaparin 5 perkara. Ta anu 5 perkara ieu teh teu kantos dipasihkeun ka nabi ka rasul samemeh kaula saur Nabi. Jadi anu 5 ieu teh khusus kangge sabu? Kangge Rasulullah saur Nabi. Kuring dipaparinan ku Allah 5 rupa, 5 perkara. Anu 5 perkara ieu teh henteu dipasihkeun ka nabi ka rasul samemeh kaula. Berarti nu 5 ieu teh ku Allah dipasihkeun khusus kangge Rasulullah. Tanaon Pak 5 perkara anu spesial ku Allah dipasihkeun kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh. Nu kahiji saur Nabi, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Kuring ditulungan ku Allah ya. Dina perjalanan waktu salila sabulan. Naon maksudna? Nah, hartosna Bapak Ibu mun kapungkur Pak, Rasul sareng para sahabat mau berperang menghadapi orang-orang kafir, janjian rek perang jeung jalma kafir teh nya Bu. Pak, jalma kafir nalika nguping aya kesepakatan mau berperang jeung umat Islam harita memeh der perang jalma kafir geus sieun manten. Rasa sieun Pak sudah menghantui mereka nya. Kahariwang kahawatir teh geus aya dina diri jalma-jalma kafir dina jero waktu sabulan samemeh perang. Lamun der perangna engke bulan Februari nya Pak dah. Tanggal 18. Ta ayeuna jalma kafir geus sareuneun Pak. Sabulan memeh perang geus sieun jalma kafir teh. Mun bahasa urang mah istilahna kumeok memeh dipacok. Mun bahasa Indonesia naon? Kumeok memeh dipacok teh. Kalah sebelum bertandingnya. Ulah ditarjamahkeun kumeok memeh dipacoknya Bu hese. Gitu. Kalah sebelum bertanding. Jadi cander perang geus eleh manten, Pak. Tah itu kapungkur nya. Bagaimana orang kafir begitu segan, sieun, takut ningali umat Islam, cander perang geus eleh manten Pak. Beda aya namanya Pak. Geus dikitu di kieu ge teu walaya teu walakaya umat Islam teh.
Anu kadua saur Nabi wa ju'liyat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu salata falyusalli. Bumi dijadikeun keur kaula keur kuring teh masjidan sebagai masjid, hartosna bisa dianggap tempat salat secara umum wa tahuron jeung jadi tempat anu suci, bahkan bisa dipakai sebagai alat susuci. Payuma rajulin adrakat salat falyusalli, maka sahawae jalmi lamun geus nepi waktu salat ka manehna saeg teu menakan tempat salat khusus masjid siga kieu nya Pak, maka dimanapun dia bisa melakukan salat di situ. Tai istimewa teh Bapak Ibunya. Pan umat-umat nu sanes Pak, orang-orang beragama di luar Islam lamun rek ibadah teh rata-rata harus punya tempat khusus jeung kudu di tempat khusus. Siga orang Nasrani di mana tempatnya teh? Di gereja. Lamun orang Yahudi di sinagognya Bu. Mun orang Hindu di pura. Orang Buddha di wiharanya. Orang Konghucu di kelenteng, kuil. Gitu. Tak umat Islam sok sanaos aya Pak pengertian masjid secara definitif siga kieu nya. Tapi engke aya masjid anu sifatna umum. Nangke beda status hukumna Bapak Ibunya antawis masjid secara definitif siga kieu jeung masjid nu dimaksud ku Nabi tadi ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Pami masjid-masjid sapertos kieu aya aturan-aturan hukum anu khusus. Misalna lebet ka masjid aya doa khusus ya Pak. Lebet ka masjid aya doa khusus, kaluar ti masjid aya doa anu khusus. Urang lebet ka masjid disyariatkeun ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid. Teras di masjid teh nyabu teu kenging calik jalmi anu nuju junub tuh teu kenging. Di masjid teu kenging ngumumkeun leulengiteun nya Bu. Teu kenging eta teh. Manawi Bapak Ibu menakan dompet lagadag di payunan alun-alun ulah diumumkan di masjid Pak. Masjid teu kenging dijantenkeun tempat ical galeuh dagang di masjidnya gitu. Teu kenging Pak. Aya di luar mah teu nanaon. Di masjid teu kenging. Teu kenging nagih hutang nya Bu di masjid teh. Mungpeng panggih lah cenah jeung maneh hese ditagih we ayeuna. Nah sahur Nabi Bapak Ibu lamun jalmi nagih hutang di masjid Bu diskon 50% teh. Bayar setengahna. Nah itu ada aturan-aturan khususnya ke masjid siga kieu pas secara definitif. Nah nu dimaksud ku Nabi tadi masjid di luar bangunan khusus siga kieu. Jadi di mana we orang misalnya orang nyanyabaan ke tempat anu teu aya masjid misalnya kaleuweung atawa ka mana nya Pak atanawe di daerah-daerah anu sanes muslim orang teu menakan masjid tos sumping waktu salat maka dimanapun kita bisa melaksanakan salat asal tempat itu hiji sanes kuburan, dua sanes WC Pak, anu katilu sanes jariannya. Naon jarian teh? Tempat micin runtah, tempat micin kokotor. Boleh kita sholat di mana saja. Dan bumi itu suci dan bisa dijadikan alat bersuci. Hiji waktu seorang bade sholatnya, bade wudu temenakan cai pan kenging tayamum kunaon Bu? Ku taneuh. Nah itu. Eta nu kadua. Anu katilu saur Nabi. Wa uhilat liyal ghanaim. Ghanimah dihalalkeun keur kami mah. Ghanimah teh naon? Harta rampasan perangnya. Jadi lamun umat Islam perang jeung jalma kafir terus eleh lumpat ninggalkeun medan perang terus ninggalkeun pakakasna, barang-barang berhargana, senjatana, bekalna, termasuk kendaraan-kendaraan tempurna Pak gitu. Mun baheula meureun kuda nya itu, onta nya itu. Maka harta orang kafir yang ditinggalkan di medan perang itu statusnya sebagai ghanimah dan halal menjadi milik umat Islam. Terus anu kaopat saur Nabi wa atitus syafaah kuring ku Allah dipaparinan kawasa pikeun nyuhunkeun syafaat Allah keur umat manusia dina poe kiamat. Panjalmi anu kawasa pikeun maparina syafaat Rasulullah nya Pak. Gitu. Maksud maparina syafaat teh di paparinan kawasa ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nyuhunkeun syafaat Allah. Dari syafaat dina poe kiamat mah sumbingna ti saha? Ti Allah Pak. Ti Allah.
Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat teh kagungan Allah. Lamun ke aya jalmi anu kawasa maparin syafaat eta teh jalmi-jalmi anu ku Allah dipaparin izin, Pak. Diberi kewenangan ku Allah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Saceuna jalmi anu kawasa pikeun maparin syafaat kecuali jalmi anu tos diizinan ku Allah. Tah jalmi anu diizinan ku Allah jaga dina dinten kiamah pikeun maparin syafaat ka umat manusia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang syafaatnya panjang tuh. Jalmi ke dina poe kiamat di padang mahsyar sumping ka Nabi Adam, sumping ka Nabi Nuh, sumping ka Nabi Ibrahim, teu tariasakeun maparin syafaat dan terakhir mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras anu kalima anu terakhir saur Nabi. Bedana kuring jeung nabi-nabi rasul sate acan kaula ku Allah dibere 5 perkara nu khusus spesial teh naon? Saur Nabi, lamun nabi rasul samemeh kaula yub'asu ila qaumi khassa diutus ku Allah teh keur kaumna wungkul nu sajaman jeung aranjeunna wungkul. Nah saur nabi buistu linnasi amma, lamun kuring mah ku Allah diutus teh keur sakabeh umat manusia. Tayanya saur Allah tadi di surat Saba ayat ke-34 ayat ke-28 wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, jeung kami teu ngutus anjeun wahai Muhammad kecuali nalika anjeun jadi nabi jadi rasul boga tugas pikeun nganepikeun syariat kami, maka dakwah anjeun teh cakupannya sangat luas nepi jeung kudu ditepikeun keur sakabeh umat manusia. Nah ya sami oge sareng pidawuh Allah dina surat Al-A'raf ayat ke-158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini rasulullahi ilaikum jami'a, sanyana kaula teh rasul Allah keur saha keur aranjeun sakabehna. Eta eta anu kahijinya Pak kecaf kafah dina surat Saba ayat ke-28 berkaitan sareng kewajiban Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikeun ngadepikeun dakwah Islam teh umum ka sakabeh manusia. Nah napon dina surat Al-Baqarah ayat 208 nya kecap kafah teh ieu hubunganana Pak jeung syariat Islamna, jeung ajaran Islamna sareng materi dakwahna anu didugikeunana itu. Jadi upami dina surat Saba mah manusiana nya pas sasaran dakwahna kafah teh gitu. Ta upami surat Al-Baqarah ayat 208 mah materi dakwahna, ajaran Islamna, syariat Islamna nu kudu diamalkeun secara kafah. Lamun ibarat guru mah nya Pak nu wajib nganepikeun pelajaran tuh ya. Tah surat Saba ayat ke-28 mah muridna teh saha wae luas tuh, tidak terbatas gitu. Nah lamun surat Al-Baqarah ayat 208 mana materi pelajaranana Pak itu yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan semuanya itu wajib dilaksanakan ku kaum muslimin secara kafah. Eta maksud ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya jalmi-jalmi anu ariman sok arasup anjeun dina Islam teh kafah sing kafah. Naon maksud kafah teh? Talamun urang tos ngangkeun sebagai jalmi anu beriman, ngaku sebagai kaum muslimin, geus aya dina agama Islam, maka wajib hukumna keur satiap umat Islam pikeun ngalaksanakeun syariat Islam sakabehna, Pak.
tanpa dipulah dipilih. Gemblang nah gitu. Jadi mun tadi surat Sabah apa ya, kafah teh bimana universal nah gitu. Nah lamun surat Al-Baqarah mah hubungan sareng syariat Islam itu kafah teh bermakna komprehensif gitu. Menyeluruh, mencakup berbagai aspek ajaran. Pan Islam teh kumplit Bapak Ibunya. Teu mimiti urusan dunia nepi ka urusan akhirat diatur ku syariat Islam. Dan memang lungsurna Islam sebagai ajaran Allah tepikeun memeres kehidupan manusia. Lain di akhirat hungkul salamet tina ancaman neraka asup ka surga nya Pak. Tapi diberesan ku Islam ge kehidupan manusia di alam dunia teh. Gitu. Pan salah satu definisi agama nya. Ku sapali ulama dijelaskeun naon ari Islam teh. Ad-dinu huwa ma wada'ahullah fi kitabihil hakim was sunnatin nabiyhi as-sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati limaslahatil basyari dunyahu ma ukhrahum. Nah itu. Ari agama teh maksudna agama Islamnya. Ma wada'ahullah fi kitabihil hakim was sunnatin nabiyhi as-sahihah. Naon rupi anu tos ditetepkeun ku Allah dina kitabna anu bijak sareng sunah-sunah nabina anu sahih. Hartosna naon? Islam teh mangrupikeun aturan Allah. Ayana di mana? Dina Al-Qur'an sareng sunnah. Jang naon cenah Allah netepkeun aturan dina Quran sareng sunnah aya naon wae dilebetna teh minal awamir wan nawahi wal irsadat aya pirang-pirang parentah pirang-pirang panyarek pirang-pirang bimbingan meunaan aturan kahirupan manusia. Jang naon Allah netepkeun aturan-aturan siga kitu teh limaslahatil basyar pikeun kamaslahatan hirup manusia. Kahirupan nu mana jeung iraha dunyahum ma ukhrahum hirup di duniana jeung di akhiratna. Jadi nalika Islam dilungsurkeun ku Allah sebagai sebuah ajaran termaktub dalam Quran dan sunnah dilebetna ana pirang-pirang aturan Pak. Jang naon aturan didamel ku Allah teh jang kamaslahatan hirup manusia di dunia nepi ka akhirat. Talamun Islam dilungsurkeun ku Allah pikeun ngajamin kamaslahatan hirup manusia dunia jeung akhiratnya Pak Bu, maka berarti cakupan syariat Islam juga tidak hanya berkaitan jeung urusan-urusan akhirat hungkul. Nu hubungan jeung kahirupan umat manusia di alam dunia diatur ku syariat Islam. Maka Islam Pak henteu sakadar ngabahas bab ibadahnya. Salat, puasa, zakat, haji, bab kamaotan, bab akhirat surga jeung neraka wungkul. Masalah ekonomi diatur ku Islam, Pak. Diatur ku Islam. Hubungan bermasyarakat diatur ku Islam. Diatur ku Islam. Ta bagian-bagian tina aspek ajaran itu engke ku para ulama diklasifikasi, Pak. Supados gampil teu mimiti nu hubungan jeung urusan akidah jeung urusan ibadah jeung urusan muamalah jeung urusan akhlak teh. Nepi ka engke pemahaman para ulama tentang sumber ajaran Islam bahwa dina Quran jeung hadis teh disebutna fiqih pan ya Pak. Eta. Naon ari fiqih teh? Pemahaman, pangarti gitu. Jadi ari Al-Quran jeung sunnah sebagai doktrin, sebagai sumber ajaranana. Nah ketika ulama mencoba untuk memahami sumber ajaran itu dan lahir sebagai sebuah pemahaman, itu namina fiqih. Tak maka engke aya istilah fiqih ibadah, aya fiqih muamalah, aya fiqih munakahah, aya fiqih mawaris misalnya, aya fiqih jinayah, sampai fiqih siasah gitu. Fiqih iktisadiyah. Bahkan yang namanya aya fikih bi'ah nya Pak. Naon bi'ah teh? Fikih lingkungan hidup tuh dibahas. Dalam fikih ibadah hubungan jeung urusan ibadah, fikih muamalah hubungan jeung muamalah interaksi sosialnya, urang jeung anu sanesnya. Aya fikih munakahah hubungan jeung bab nikah, fikih mawaris hubungan jeung harta waris, fikih jinayah hubungan jeung hukum pidana nya Pak gitu. Fikih siasah hubungan jeung politik, iktisodiyah hubungan jeung bab ekonomi. Tadi fikih bi'ah hubungan jeung lingkungan hidup tuh. Dibahas ku Islam teh.
Tasawur Al-Quran tadi surat Al-Baqarahnya Pak ayat 208. Nalika urang sebagai jalmi anu beriman sebagai kaum muslimin geus ngaku Islam sebagai syariat nu datang ti Allah nu ku urang diyakini hiji-hijina pangeran nu wajib ditumut sagala parentahna. Nah Allah miwarang udkhulu fis silmi kafah. Nalika anjeun geus asup kana ajaran Islam maka wajib hukumna anjeun kafah dina ngamalkeun syariat Islam. Tapatarosanana Bapak Ibu ikhwatu iman, urang ayeuna tos Islam Bu. Tos Islam. Tiraha urang Islam teh. Urang mah sigana can pernah murtadnya Pak. Can pernah murtad. Pan ari di jalma-jalma anu ayeuna kafir Pak, kunaon disebut murtad? Sabab eta jalma teh tadina mah Islam. Da kabeh Islam jalma teh Pak. Memeh lahir geus Islam eta teh. Surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingat nalika pangeran anjeun Allah nyokot perjanjian di setiap anak-anak Adam katurunanana calon-calon manusia nu rek lahir ke alam dunia geus nepi usia 4 bulan kemudian mereka semua diminta persaksian oleh Allah Pak. Saur Allah teh alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Sadaya jalmi Pak, termasuk Donald Trump. Dipenta persaksian siga kitu, termasuk Firaun dipenta persaksian siga kitu dina beuteung indungna teh baheula. Kalau baturang ngan teu emo tunggulnya Bu gitu, teu emo tunggul, maka semua calon manusia menyampaikan jawaban yang sama Pak. Bala syahidna, kantenan Gusti abdi nyakseni upami anjeun teh pangeran abdi sadaya. Dia sudah muslim Pak sebelum lahir juga. Tamargina saur Nabi, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang anak yang lahir ke dunia kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Naon hartosna fitrah teh Bapak Ibu? Akidahna bersih Pak. Dia lahir sebagai seorang muslim. Talamun kabeneran Bapak Ibu ikhwatu iman, jalmi anu lahir teh hirup di lingkungan keluarga muslimnya, teman-teman bergaulnya orang-orang Islam, nepi ka maotna, maot dina Islam berarti terpelihara apa Islam teh. Tapi teu saeutiknya Pak, anu tadina Islam tapi hidup di lingkungan orang tuanya yang bukan muslim, teman-teman bergaulnya orang-orang non muslim, aya anu jadi kaluar tina Islam. Ta ieu saur Nabi, abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka lamun aya jelema anu tadina Islam kok jadi Yahudi, tadina Islam kok jadi Nasrani, tadina Islam kok jadi Majusi, kunaon eta teh? Faktor lingkungan Pak. Lingkungan keluarga indung jeung bapana, lingkungan di luar keluarga saha jeung saha gaulna eta jelema, sering berinteraksi dengan siapa, itu yang mempengaruhi akidah dan keyakinan seseorang anu tadina Islam teh bisa jadi keluar tina Islam. Alhamdulillahnya Pak, Islam orang terpelihara terjaga sampai hari ini. Bapak Ibu Yusuf sabaraha tahun Bu? 60 aya 60? 50 ya. 50-nya 50 60 70-nya ada 80 aya. Anu 80 aya. Bapak ada 80 Pak? Nah, patarosanana Bapak Ibu. Pak Bu, orang Islam Gusti baheula nya tina jero beuteung lahir jadi Islam, hidup di lingkungan keluarga yang muslim, gaul oge jeung urang Islam eta teh rajin ka masjid, ka pangaosan di mana-mana. Patarosanana apa? Tos kafah urang ngamalkeun syariat Islam. Timimiti urusan akidah ibadah muamalahnya, timimiti fikih ibadah fikih muamalah fikih jinayah siasa iktisodiyahnya, tos gemleng Pak Islam teh nu tadi ku urang diamalkeun sadayana. Atos kapah teh acan Bu? Da asli namanya Pak, urang teh kedah tos kafah.
Kunaon sing menyebutkeun urang kedah tos kafah nu 70 tahun 70 tahun dina Islam nu 50 tahun 50 tahun dina Islam nu 40 tahun 40 tahun dina Islam. Bapak Ibu, para sahabat maka pungkurnya Pak aya nu Islamna teh ngan 5 tahun, aya nu 10 tahun. Paling banter lamun Islam ti mimitinya, lamun lebet Islam tingawitan Rasulullah dakwah, mereka menjadi muslim itu 23 tahun sampai Nabi meninggal Pak. Hartosna naon? Kapungkur para sahabat mereka bisa mengamalkan syariat Islam secara kafah itu dalam jangka waktu hanya 23 tahun saja. Mun ngetang dakwah Nabi nya Pak. Pak Nabi dakwah ngawitan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, total jenderalnya tah eta teh 23 tahun. Dan masa itu digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan syariat, ngalangkungan Al-Qur'an, dituntun ku sunnahna itu secara bertahap. Quran lungsur ka Nabi pantes sakaligus eta teh. Bertahap, sapali-sapali. Nah kurang lebih 23 tahun. Bahkan lamun ngitung waktu turun Al-Quran tikawit ayat pertama sampai ayat terakhirnya Pak Bu semburing kantos nguningakeun Syekh Khudorabik itu dina kitab Tarikh Tashri itu sejarah penerapan syariat menyebutkan Al-Quran yang pertama turun ke Nabi sampai yang terakhir itu menghabiskan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dibulatkeun we jadi 23 tahun. Tanalika Al-Quran tos dugi ka Nabi disampaikan ke para sahabat, sahabat sadayana Pak ngamalkeun Al-Quran teu aya nu kakantun. Lamun teh mah aya anu masih keneh nyesa tina ajaran Islam dina tafsir Ibnu Katsir dikuningakeun nya Pak ngan ayat 3 cenah geuning nya ayat 3 nyesa teh salasu ayatin lam ya'mal bihinna ashabu Rasulillah. Kapungkur di zaman Nabi di kalangan para sahabat dari sekian banyak Al-Quran yang disampaikan Nabi kepada mereka 6.000 lebih ayat yang sampai kepada mereka hanya 3 ayat Bu yang tersisa. Mun Al-Quran ayeuna jumlahna sabaraha Bu? 6.230 genep ayat. Kapungkur didugikeun ku Nabi ka para sahabat Pak sadayana diamalkeun anu nyesangan 3 anu 3 ieu gunu nyesa teh sanes teu diamalkeun sadayana tapi nu 3 ieu teu sadaya sahabat tiasa ngamalkeunana masih keneh aya anu teu acan tiasa ngamalkeun. Jadi lamun 6.230 genep ayat berarti anu 6.233 mah tos sadayana diamalkeun Pak tah nu 3 can kompak teh. Hiji surat An-Nisa ayat ke-8 ya. 2 surat An-Nur ayat 58 anu katilu surat Al-Hujurat 13 ta eta saurna ayat-ayat anu kapunggur masih tersisa di sebagian para sahabat Nabi. Berarti luarin anu 3 mah nya Pak tos sadayana diamalkeun. Eta teh harita sahabatnya Pak aya anu asup Islamna teh geus kolotnya Pak siga Umar bin Khattab tuh berarti tinggal sabaraha tahun deui nya itu. Terus Abu Bakar banyak Abu Bakar janten khalifah mung sabaraha tahun Pak ngan 2 tahun tuh. Jadi hidup dalam Islam itu hanya berapa tahun? Berarti hanya 25 tahun ya Pak. Tikawit Nabi dakwah Abu Bakar kan termasuk orang yang pertama masuk Islam tuh as-sabiqunal awwalun gitu. Jadi mun ngetang sahabat Abu Bakar misalnya hanya 25 tahun beliau dalam Islam tapi beliau sudah bisa kafah menjalankan syariat Islam. Ayeuna urang Pak tos sabaraha tahun dina Islam tos kafah can urang Pak ngamalkeun syariat Islam. Lamun teu acan kafah Pak naon alasanana gitu. Nah lantaran tetepi Islam ka urang teh lantaran geus tepi apa tapi hese ngamalkeunana gitu. Lamun hese ngamalkeun teh lantaran urang kebluk jeung embung ngamalkeunana atawa aya nu ngahalang-halang ka urang teh. Nah gitu. Nah,
sak mangga tiasa jantan bahan evaluasi Bapak Ibunya. Margi tadi surat Al-Baqarah ayat 208 teh ieu nguningakeun kewajiban urang sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman anu kudu bisa kafah dina ngamalkeun syariat Islam dina sagala aspek kahirupanana, teu meunang dipilih-pilih, teu meunang diwareh-wareh. Mun geus Islam sok amalkeun Islam. Pan lungsurna ayat ke-208 surat Al-Baqarah teh Pak kapungkur ada ya, seorang sahabat yang mantan ahlul kitabnya, mantan orang Yahudi lebet Islam Pak, namina Abdullah bin Salam. Tapi nalika Abdullah bin Salam Pak lebet Islam, anjeunna teh can move on ya Bu. Naon can move on teh? Jadi masih kene kapangaruhannya, masih kene bernostalgia Pak dengan keyakinan sebelumnya sebagai seorang Yahudi. Masih kene sok rajeunnya maca kitab Toret, terus ngarujuk jeung ngamalkeun sabagian ayat-ayatna da gitu. Padahal geus Islam eta teh. Tapi masih kene sok bulak-balik neuleuman Toret, terus hayang ngamalkeun sabagian ayat-ayatna. Nah itu maka ditegur ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya jelema-jelema anu ariman dah. Nah khususna harita ka Abdullah bin Salam nya Pak. Ya Abdullah bin Salam, lamun anjeun geus ngaku iman, geus asup Islam, geus iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, geus narima Al-Qur'an sebagai syariatna, sok gemleng tah Qur'an amalkeun. Tinggalkeun kitab samemehna. Itu. Jadi teu meunang diwareh-wareh Pak. Itu. Dalamun ke jalmi wawarehan ngamalkeun syariat, engke ku aleh teh moal disebut kupur sawareh Pak. Lamun salat daek diatur ku syariat, puasa daek diatur ku syariat, tapi urusan ekonomi emung tumut kana syariat, bab waris emung diatur ku syariat. Saur Al-Qur'an Pak, lamun nolak sabagian syariat eta teh sarua jeung kafir, bener-bener kafirna. Surat An-Nisa 150 hiji itu. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sanyana jalma-jalma anu kufur ka Allah jeung ka Rasulna, terus boga karep hayang ngabeda-bedakeun ajaran Allah sareng Rasul. Terus jelema anu ngaku kami iman kana bagian kana sabagian syariatna, kami tolak kana sabagianana deui itu. Jeung jelema-jelema anu boga karep prek nyokot jalan tengah Pak. Naon jalan tengah teh? Mun zaman baheula mah apa jalma munafik nu kitu teh nya, teu puguh cicing Pak. Disebut kafir dan ngaku Islam, disebut Islam tapi sok sakapeung condong ka jalma kafir. Munina surat An-Nisa ayat ke-143 mah mudabdabin itu teh. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Jadi mudabdabin teh naon teu ajegnya Pak gitu. Ka ditu henteu ka dieu henteu nah gitu. Jadi teu puguh warnana nya Pak. Tepuguh keyakinanana, tepuguh pilihanana, nah itu. Nah itu yuriduna ayat takhidu baina dzalika sabila. Jadi meureun karapna mah kuring tah di tengah-tengah we nya. Moal cueut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng. Tamun bahasa kiwari mah Pak moderat eta teh. Jadi lamun hartina moderat tepuguh salah Pak eta teh. Mun ayeuna dina program pemerintah aya istilah moderasi beragama nah gitu. Moderasi beragama teh naon Pak hartina? Apakah moderasi beragama teh tidak mau memihak satu agama, tidak mau membenarkan salah satu agama, nepi ka nganggap sakabeh agama ge bener gitu nya itu. Tah ieu salah Pak. Lamun bersikap moderat dalam arti Pak, kita tidak ekstrim dalam pengertian ya. Tidak mengganggu sikap beragama orang lain boleh, itu namanya toleran ya Pak.
Tapi lamun moderasi sampai mengaburkan pemahaman dan keyakinan akidah seseorang nepi ka teu puguh agamana naon, Pak. Sabab sakabeh agama dianggap bener. Nu penting malah cenah ulah silih salahkeun, ulah silih gorengkeun, nu penting mah hirup teh aman, nyaman, tentram, damai, saling menghormati, saling menghargai. Tapi Pak, akidahna jadi rusak. Lain kitu meras. Jadi teu puguh hari kitu mah persis siga jalma munafik. Gaul jeung jalmi anu iman ngaku imannya, balik ka jalma kafir teu puguh cicing gitu. Da naon perintah Allah mapa urang teh kudu milih, hirup teh pilihan, agama keyakinan oge pilihan itu. Terselah rek milih nu salah, rek milih anu bener. Da jelema ku Allah geus dibere akal jeung pikiran itu. Ngan lamun rek iman, sok iman sing bener, rek kafir oge teh naon ceuk Allah. Ngan kafir sing puguh. Ulah ieu mah jalma kafir ngaku iman disebut kafir embungeun tapi kalakuan siga jalma anu kafir. Pan teu puguh eta teh. Surat Al-Kahfi 28 pan kitunya Pak. Wa qulil haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyumin wa man syaa'a fal yakfur. Bebeneran mah datangna ti Allah. Geus pasti bener, mutlak benerna. Tinggal jelema nya rek milih nu mana. Sok lamun rek iman ka Allah, iman sing bener. Lamun rek kafir, kafir sing puguh. Nah sabab tadi aya jelema nu saolahnya ingin mencari jalan tengah Pak. Hayang kaditu hayang kadieu, padahal ku Allah mah nu kitu teh moal disebut kaditu kadieu jadi teu puguh gitu. Teu puguh. Ta itu yuriduna ayatakhidu baina dalika sabila. Siga jalma munafik Pak. Jalma munafik teh jalma kafir nu pura-pura Islam, jeung jalmi iman ngaku sebagai umat Islam, jeung jalma kafir katingali Pak kafirna, asli teh mung kafirna tapi hayangna disebut Islam. Ta itu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, nu namina jalma munafik Pak kafir Islam. Jalma munafik Bu kafir Islam. Kafir Pak. Jalma munafik teh jalma kafir teh sanajan ngaku iman, da asli nama kafir. Da pilihan mah teu aya Pak, teu aya nu hatilunya. Pa mana syafal yamin wa mana syafal yakfur. Rek iman sok puguh iman. Rek kafir sok puguh kafir. Pilihan ti Allah mah eta Pak. Anu tengah pasti moal di tengah Pak. Ada kecenderungan kabelah mana pasti eta teh. Nah kanu imana kanu kafir. Jalma munafik oge eta teh digolongkeun jalma kafir aslina mah. Ngan jalma kafir embung nembongkeun kakafiranana. Tamatak saur Allah yuriduna ayatakhidu baina dalika sabila. Jelema-jelema anu nyokot jalan tengah lantaran mung disebut ekstrim, mung disebut fundamentalis, mung disebut intolerannya, mung disebut terorisnya, mengambil jalan tengah. Tasaur Allah mah tadi ulaika humul kafiruna haqqo. Nu kitu teh jalma kafir sabener-benerna kafir. Nah termasuk Bapak Ibunya jalmi anu ku Allah kudu dipuguhkeun rek iman atawa henteu teh saha dina bab naon ngamalkeun syariat sok. Ulah numinu bibadin wa nakfuru bibadin, iman kana sabagian kufur kana sabagian, dilaksanakeun sawareh ditinggalkeun sawareh, lamun kitu henteu kafah nya Pak. Eta maksud ayat 208 surat Al-Baqarah-nya. Jadi khitabna ieu ka jalmi anu iman Pak. Bahasa udkhulu fislimi asup Islam teh lain jalma kafir nu can iman, nu can Islam sina asup kana agama Islam. Nah khitab ayat 208 mah jalmi-jalmi anu geus iman, jalmi-jalmi anu geus aya dina agama Islam diparentahkeun ku Allah pikeun kafah dina ngamalkeun syariat Islam tah kitu. Mangga tiasa janten bahan evaluasinya Bapak Ibunya sok teu mimiti urusan akidah urang teh geus bener-bener Islam. Kaganggu teh ku keyakinan nu bisa ngaruksak bahkan bisa ngaleungitkeun akidah. Cara ibadah teh geus bener-bener sesuai dengan aturan Islam. Cara bermuamalah sudah sesuai dengan aturan Islam. Dalam kehidupan berkeluarganya Pak, membina rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, apakah sudah benar kita dalam posisi sebagai keluarga yang muslim itu?
terus tina sagala rupa. Eta maksud udkhulu fis-silmi kafah. Para wargi sadaya, Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, cekap sakitu anu kadugikeun, mudah-mudahan janten tatikroh kangge urang sadayana kirang langkung nanyahunkeun dihapunten. Kalayan dipungkas Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.